Wilujeng patepang deui sanes Adi Sridianti dina acara Warta Sunda. Warta anu baris kapidangkeun nyaeta Disperindak Kabupaten Subang ngayakeun pasar murah. Subang, GWK Disperindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Kabupaten Subang, ngayakeun pasar murah di Kompleks Perkantoran Pemkab Subang. Senin 23 Agustus, dina eta pasar murah dijual saniskara produk UKM usaha kecil menengah. Nurutkeun Kadisperindak Kabupaten Subang, Yuda Brajamusti, pasar murah ieu ngarupakeun agenda tahunan nu bakal dilaksanakeun Disperindak Kabupaten Subang. Dina pasar murah ieu, sakabeh produk nu dijual hargana leuwih murah dibandingkeun di pasar swalayan. Pasar murah kacida pikaresepan warga di Subang. Saperti tahun samemehna, muterna duit ngahontal 68 juta. Peminat pasar murah ieu lolobana masyarakat umum. Persentase ngadongdona 70% masyarakat umum jeung 30. Pamirsa, mung sakitu nu kapihatur. Wilujeng patepang deui dina warta nu bakal dongkap. Amit mundur.